Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baraya Sunda Sadayana, khususnya orang Sumedang, dukung terus channel Simkuring Oples TV supaya berkembang. Ku cara di subscribe channel YouTube-na Oples TV. Oke, panggillah di subscribe nya. Salam Sunda. Hei, Mang, ulah tarik-tarik teuing gerannya anak ojegna. Ah, henteu pan ieu ge tos lalaunan tuh. Atuh, Neng. Ih, lalaunan atuh ulah ngebut-ngebut teuing. Neng mah sieun. Ah, Neng mah lebay. Kan ieu mah atuh ojegna ge ojek payung. Jam, padenya ulah sok ulin ti peuting. Bising di tewak ke jurig. Ah, cok saha pagi. Kamari ulang ningali barudak ulin ti peuting teu naon teu ditewak jurig. Ah, manya, emang budak saha? Budak jurig. Punyang sia. Yan, urang rek nanya ya ka maneh. Jam pelajaran naon anu paling dipikaresep ku maneh? Ah, make nanya, kan sarua jeung maneh. Hah? Sarua? Jam pelajaran naon gitu? Pelajaran kosong, Lin. Lin. Tapi dah heueuh. Papa. Aya naon, Jang? Anjing, pian ulangan matematika. Lamun penteun 10 bade dipasihan naon? Oh, gampang. Kayak ku bapak, namun pian penten 10 diberi duit 100.000. Ah, aing 100.000 mah hayang nage 1.000. Nah, atuh yang 1.000. Ah, aing 100.000 mah sengetangna. Ya naon dia eureun di dieu, tong parkir di dieu motor butut mah aduh aing mah. Ya, Ji, goreng-goreng oge ya motor urang mah 1 juta kenangan atuh daripada motor Pak Haji teh alus naon 1 juta sabulan ya nungak deui. Wah, kolektor ya nungak ya. Keur naon atuh maneh meuni beungeut juga ieu wae juga calincing wae meuni haseum. Keur sebel aing teh euy. Sebel ku naon atuh? Ieu ada foto KTP, geus mah goreng, saumur hirup deui. Geuningan Google teh hebat pisan euy. Bisa nyahona naon. Ya, urang neangan tukang tamal nu deukeut. Tuh,
aya sana di dinya deket. Nukeun aya nu bisa kieu nya. Kemana lah? Emang mana kereknya? Oh Ji, boga canggihna kitu. Karek nyaho. Ya, nya, tapi aya hiji Ji. Kelemahan Google teh. Emang naon kalemahanana? Teu nyahoan jodoh maneh saha? Kira sok cobaan. Sok. Kumaha carana? Oke Google, jodoh si Haji saha? Haji jodoh maneh mah poek teka tempo. Coba tanya ke Unkap Pak Ojo. Nya, cek aing oge. Euy. Kunaon maneh banget digoreng-goreng gitu. Pejauh banget goreng. Yo, kalau digoreng-goreng gitu ge banget maneh banget goreng. Aduh. Belu. Kunaon atuh kunaon. Ya, aing teh keur mikiran omongan batur euy. Nah, meni teu kok hanteu aing teh diomongkeun wae ku batur teh. Yo, geus teu kudu mikiran omongan batur. Jelema nu ngomongkeun maneh oge teu pake pikiran. Tot, kade tot, kebenaran maneh aya ka dieu sok aya ka dieu. Kang, punten aduh nih acara riwas. Aya naon? Ka dieu. Bejana sok jual beli. Jual beli naon? Eta biasa kan bahan bangunan ayeuna teh simkuring teh. Bener pisan urang keur butuh bata, cing ai bata ayeuna sabaraha? Bata beureum. Heeh. Cik sabaraha hijina, Kang? Ka Akang mah uyos lah 500 rupiah we hijina teh. Aduh, geus 400 lah urang geus teu boga duit yeuh. Ngan boga 400. Duh, kumahanya soalnya teh nu saena. Kieu tuh ayeuna mah kumaha mun 450 tah, Kang. Geus meh jadi ayeuna mah 400 we lah sok buru. Oh, nya sok we lah. Abdi teh isin ka Akang teh urang teh kan babaturan. Sok we lah 400 emang butuhna sabaraha teu, Kang? Ah, butuhna mangan hiji tot keur maledog hayam. Anjing. Anjing. Abus kajer si bontot. Naon cara rame gitu euy? Pak. Naon? Itu rame-rame ya, naon itu? Yo, tadi teh aya nu manggih mayit awewe. Tinggal make celana jero wungkul. Bener mayit? Heuh, bener mayit. Ari eta motifna kumaha eta teh? Motif nama lamun teu salahnya kemang-kemang jeung aya rendaan.